kan yang lihat tuh takut oh iya kalau aku gini
Ahmad bin Sutisna. Belum tua.
adat anu spesifik gitu. Kecuali lamun hidup nyandak judul nate munggahan di desa adat anu, di kampung adat anu. Jadi referensinya spesifik. Jadi nu dibacana moal kabur ka ditu ka dieu tahapan-tahapanna bakal jelas. Tapi lamun munggahan di urang Sunda, tiap daerah atau beda-beda pisan gitu. Malah entong-entong tiap daerah tatangga jeung tatangga ge style-na beda munggahan teh gitu. Itu jadi ya di pinggir jurang alias beresiko karena tuntutanana kedah ngadugikeun nilai-nilai gitu. Sedangkan nilai-nilainya kan akhirnya kelompok nafsirkeun nyalira gitu. Ngarangkum nyalira nilai-nilainya itu menjadi level. Terus dina presentasina salah satu presentasi anu kedah diapalkeun teu aya sebenarnya namanya. Jadi kadang Bapak ge sok aneh nalika presentasi teu apal sabab presentasi teh nyaritakeun anu tadi nu nuju dipraktekkeun otomatis saya pernah latihan kan sakali minimal gitu. Nalika latihan eta kan apal ye aya naon wae. Eta tinggal dibejakeun langkah-langkahna kumaha barang nu jalma aya naon wae gitu. Nah paling nu diapalkeun simbolis-simbolisna hungkul. Gitu. Terus lajeng kana naon demonstrasi. Duh. Tanya baru dina demonstrasi memang aya kreativitas nu biasa dikembangkan di antaranya bermain peran. Tapi ulah cul dog dog tinggal eagle. Aya nu apa artinya berboing. So, cul dog dog tinggal eagle. Kewajibannya terlupakan, tapi yang tidak wajibnya malah fokus ke sana gitu. Menurut anak gila, lamun siswa teh mah ka sakola terek diajar, ari diajar nah henteu ari ulina heueuh. Nah itu cul dog tinggal itu meninggalkan kewajiban di antara sunah-sunah terpaksa tidak disunahkan sama-sama. Gitu jadi ieu teh anu hoyong ngedugikeun teh nilai-nilaina ya. Tapi tadi anu kata malah kreativitasna gitu. Jadi kami makane alhamdulillah seru bahasa Sunda dan di alumna hampir sadaya kelompok secara baik kita apresiasi juga kok. Artikelnya dikirimnya ke Bapak kirim. Nilainya 88.